Samemehna ieu taun nu bakal ninggalkeun urang. Samemeh urang muka deui kana ieu lembaran-lembaran anu anyar. Ijinkeun urang ngucapkeun ngahaturkeun nuhun jasa kararanjeun anu geus nyieun urang bagja, nu nyieun urang bunga, atawa sabalikna anu geus nyieun urang sedih atawa nyeri. Oge kararanjeun anu geus nyieun urang hudang, nangtung jeung bangkit tina kaputus asaan, atawa sebalikna deui kararanjeun anu geus nyieun urang karaheutan jeung kanyerian. Kararanjeun oge anu geus nuntun ka urang pikeun supaya kawasa ngalengkah dina keur susah. Carita dina sapanjang ieu tahun 2023 ieu loba jasa kana dicaritaeunana jeung dongeunana. Ti mimiti anu peurih dugi ka anu pibungaheun. Ti mimiti ibaratna urang teh maleumpang bari ngarayap. Bahkan urang leumpang saeutik kegancangan. Atuh lain urang teu bisa lompat lur. Justru urang nyadar kana kasadaya kamampuan nu aya di diri urang sorangan. Tah kitu. 365 poe sakalengkah ku urang. Loba jasa anu datang, bahkan teu saeutik oge anu narenak jeung ninggalkeun urang. Datang lantaran keur boga kahayang, jeung ninak lantaran geus meunang nu leuwih kahayang. Di tahun anu bakal ayeuna ditincak, bakal aya deui carita anu bakal digurat jeung digores jeung diguar pikeun diteuleuman. Mudah-mudahan we lur cita-cita urang aya nu bakal diwujudkeun jeung dikabul ku Allah. Mudah-mudahan deui segala kahayang urang kabeh atuh kalaksana. Sanajan sakabehna ge geus ditengtukeun, sanajan sagalana ge geus diatur ku Nu Maha Kawasa, urang salaku manusia ukur bisa ngadoa jeung dibarengan ku usaha, tetep urang nu nangtukeun mah Allah Ta'ala, pasrahkeun we sadaya daya.